Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 53. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Anoman. Ye yasana Bapak Saleh Dana Sasmita. Sumangga supados teu nyangkolonting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Anoman di urang. Boh kana ngaranna, boh kana gambarna. Sadarea oge geus pada apal ka Anoman teh. Munculna Anoman dina carita wayang, lain bae dina carita-carita anu aya patalina jeung lalampahan Rama. Tapi dina carita Pandawa Kurawa oge sok kocap minangka imbangan kana tokoh Sukma Rahwana. Tapi lalakon kitu ku para ahli sajarah wayang dianggap salah. Eta mah bibisaanan pangarang beh dieu bae. Jabati eta dina Mahabharata oge memang Anoman kacaritakeun dina Wanaparwa waktu Bima neangan kembang tarate di Taman Batara Kubera nyumponan pamenta Drupadi. Bima papanggih jeung Anoman anu harita ngahalangan jalan. Cenah waktu ku Bima dipaksa disina nyingkir bet boro-boro kasurungkeun, buntutna oge teu kajungjungkeun. Walhasil dina kaayaan metamorfose luar biasa di tempat kadewatan, nembonganana para luluhur dina kaayaan luar biasa. Dina kitab-kitab kahot memang teu aneh. Sanajan pada terang yen Anoman teh gagah rongkah, tapi pasti karereanana mah nganggapna teh monyet bae. Sakurang-kurangna kecap Anoman teh nimbulkeun kaingetan kana monyet. Ngeunaan silsilahna kieu. Anoman teh putra Anjani, putu Resi Gotama. Cenah Anjani teh asalna mah putri biasa. Ngan bae waktu merebutkeun cupu manik ibuna nyaeta Dewi Widardi, pamahugi ti Dewa Surya anu dibalangkeun ku Resi Gotama. Anjani katut lancek-lancekna nyaeta Subali jeung Sugriwa robah jadi monyet. Anjani terus tapa di Bangawan Gangga, hayang pulih deui jadi manusia. Ari tapana teh beda ti batur. Ieu mah ngeueuh maneh semet baham bari calawak yang hareup ka girang. Ningali anu tapa sakitu husukna, Batara Siwa ngaraos watir. Teras ngaragragkeun sinom alias pucuk asem daun asem ngora. Anu palid asup beneran kana baham Anjani. Sinom terus asup kana garbana. Anjani ngadeg nya barang burusut putrana mangrupa monyet bodas. Cenah ieu bayi teh diwastaan Anoman. Dumeh asalna tina sinom teh jadi Anoman teh putra Siwa. Tangtu ieu teh hiji kirata pikeun nguatkeun ngaran jeung wujud Anoman. Ngan anu pasti bae dasarna teh ilmu kirata. Anoman asal tina sinom, cara korsi asalna tina cokor di sisi. Piraku ari nya mah kitu. Jeung deui ieu carita teh sifatna legalisasi. Negeskeun naon sababna Anoman mangrupa monyet. Cara Jabang Tutuka ngalegalisir naon sababna Gatotkaca anu sakitu gagahna eleh ku Karna. Anoman di India. Anggapan umumna urang India ka Anoman teh meh sarua jeung di urang. Di India mah mangrupa monyet biasa. Ieu pisan lantaranana urang India nganggapna ka monyet teh makhluk karamat. Lantaran monyet teh dianggap turunan Anoman jeung nu sejena. Cara orai dianggap karamatna teh dumeh Wisnu sok kulem dina gulungan orai Ananta anu huluna 7. Atawa sapi dianggapna karamat teh pedah diciptakeunana ku Brahma Sapor leujeng kasta Brahmana. Kagagahanana jadi contoh para senapati. Malah di jero benteng oge sok ditendeunan Arca Anoman. Maksudna mah tangtu ngalap karamatna. Sangkan pengesi benteng tea
bisa unggul dina perang. Gening urang Portugis oge Mariemna di ngaranan Santa Maria, ngarah manjur di urang robah jadi Mariem. Silsilah Anoman di India beda ti di urang anu jadi muridna. Anoman teh putra Anjani ti Dewa Marut. Ari Marut teh dewa anu ngasuh angin ribut sarta jumlahna rea. Pagaweanana nu ngabaku sok jadi pangiring Dewa Indra lamun rek perang. Anu matak Anoman teh sok disebut Maruti atawa Prabancana Suta. Hartina anak angin. Gening karena oge sok disebut Surya Putra atawa Arkatanaya. Arka teh salah sahiji jenengan Surya, Arka srangenge, Tanaya anak. Cenah dina hiji mangsa Anoman teh kungsi ruksak gadona terus dibenerkeun ku Dewa Indra, malah terus diasuh ku anjeuna. Nyati harita di ngaranan Hanuman atawa Hanumat. Hartina mah nu aya gadoan. Teu aneh da di India mah ngalani ngaran teh ilahar. Garawe nilukanta hartina beheung hideung. Dumeh siwa tenggakna hideung tilas ngaleueut amarta. Danajaya unggul perang, dumeh Arjuna perangna unggul. Samiyaji hartina sakabeh terhormat. Pedah Yudhistira kungsi ngayakeun upacara Raja Surya. Werkudara hartina bedas manggul, dumeh Bima kungsi munggu Kunti jeung dulur-dulurna disakalikeun jeung rea-rea deui. Lebah gagahna atuh kaharti da jabati putra Marut teh diasuh ku Indra ku anjeun. Antara Prambanan jeung Panataran. Ramayana anu asup ka urang bareng jeung nyerepna atanapi penetrasi kabudayaan Hindu mimiti katara dina relief atanapi gambar nonjol di Candi Loro Jongrang anu kaasup kana komplek Candi Prambanan. Diadegeunana Prambanan teh dina katompernakeun abad ka-18 ku Rakai Pikatan alias Jatiningrat atawa Kumbayoni. Saterusna pada ngahadean. Adina ieu candi aya gambar adegan Ramayana. Anoman digambarkeunana cara monyet biasa bae. Nilikana gambar di luhur pasti dina abad ka-18 Ramayana teh geus nyebar di urang. Sanggeus puseur karaton pindah ka Jawa Wetan, kasustraan Hindu beuki loba anu dipopulerkeun. Malah dina zaman Darmawangsa mah Mahabharata geus mimiti disalin kana basa kawi. Di Candi Panataran anu diadegkeun dina awal abad ka-12 Anoman teh geus mangrupa wanara jalma. Naon sababna pangrobah kitu? Nurutkeun panalungtikan para ahli, asupna kabudayaan Hindu ka urang teh henteu sacerewelena cara di India, tapi dicampurkeun jeung unsur-unsur kabudayaan Jawa. Nurutkeun bos, para seniman Jawa rea anu ngadangkal ka India sarta ti ditu baralikna marawa silpa sastra atanapi buku padoman seniman. Silpan hartina seniman. Terus nyarieun candi atawa setupa di urang. Bilih bae ieu katerangan teh dianggap lahuta teuing make aya urang Jawa jigjig ka India sagala tur zaman baheula pisan. Sae aos bae buku karangan Van Leer anu judulna Indonesian Trade and Society. Cohagna bae lamun para Brahmana India bisa daratang ka dieu lantaran diulem ku para raja Indonesia, pikeun dijieun purohitana piraku urang Jawa teu bisa ka India. Da meureun Brahmana India oge ka urangna teh marake kapal moal tumpak daun cara barada dina calon arang atawa tumpak sintung cara kian santang dina mabad Cirebon. Dijieun purohitana piraku urang Jawa teh diasupkeun. Tokoh-tokoh Pandawa lain bae dianggap pahlawan picontoeun tapi dianggap karuhun Raja Kadiri. Majuna kasustraan kawi harita katara dina lobana carita-carita anu diraeh tina sumber Hindu. Upamana bae Semaradahana, Arjuna Wiwaha, Gatot Kaca, Arya, Bratayuda, Korawa Asrama, Hariwangsa.
Para seniman anu geus loba ngasupkeun unsur Jawa atanapi kapribadianana beuki nonjol, beuki ati-ati dina nyokot sumber-sumber Hindu, hartina henteu mutlak nurutanana. Dina ngagambarkeun tokoh-tokoh teh henteu nurutan model Prambanan anu kacida bau Hinduna, tapi beuki diloyogkeun jeung alam pikiran Jawa. Pakaianana geus mirip kana pakaian dina wayang wong ayeuna. Malah nyaharita pisan diasupkeunana tokoh Panakawan oge atanapi nu aya dina Candi Jago. Dina ngagambarkeun Anoman kecap wanara anu aya dina Ramayana teh dikoreksi deui, piraku aya monyet sakitu gagahna mah. Saliwatan mah Rama oge moal bisa ngabedah Alengka lamun eueuh Anoman anu jadi panaratas jalan. Anu sakitu gagahna mah lain monyet, sanajan turunan dewa, tapi kudu makhluk luar biasa. Hanjakalna teh teu wani ari nangtukeun yen Anoman kudu mangrupa manusa mah. Ceuk tekbuk Anoman teh asup kana bangsa wanara. Ieu dua hal anu patonggong-tonggong teh nimbulkeun hiji fantasi anu kawengku ku alam mitologi timur. Nya Anoman direka wanara jalma, cara dina umumna mitos di timur. Anoman oge mangrupa campuran anu sirahna monyet, awakna jelema. Tetela hiji koreksi, lamun seug ninggang di urang Yunani anu nyiptakeun tokoh Anoman geus moal boa anu jelema teh kudu sirahna. Mun sirahna sirah manusa bakal kaharti lamun Anoman bisa nyarita, bisa mikir, pinter, wijaksana jeung wanian. Lebah dieu teu anggeusna teh. Bandingkeun centaur anu sirahna jelema awakna kuda, Seping anu sirahna manusa awakna singa di Mesir. Konsekuensina, mun rek diukur ku istilah ilmiah, Anoman teh kaasup kana golongan Pithecanthropus alias manusa monyet. Ngan bae nu kaasup kana golongan manusa trinil alias Pithecanthropus erectus, atanapi manusa Mojokerto Pithecanthropus robustus, atawa manusa Solo Homo neanderthalensis. Ari matak bingungna kieu digolongkeun kana monyet dalalampahanana jeung akalna cara manusa, digolongkeun kana manusa atanapi homo aya keneh buntutna jeung sirahna sirah monyet keneh. Nilih kana carita nama akal jeung wawasan Anoman teh ngeleuwihan manusa golongan urang anu sok disebut homo sapien atanapi manusa pinter. Kulantaran kitu kapaksa kudu diteundeun di antara Homo neanderthal jeung Homo sapien. Mun seugnya kaayaanana kitu tada teuing aratoheunana para panganut teori Darwin, da geus moal salah atuh nilai kadinya nama Anoman teh kaasup kana missing link alias mata rantai sajarah anu leungit teh. Kitu deui para ahli teu kudu hese neangan ngabongkaran jagat di ditu di dieu, tapi bisa dipastikan we indit ka India Tengah jeung Kidul neangan rorongkong bangsa Anoman. Arianisme jeung Najisme. Motif Ramayana teh nyaritakeun nyebarna kabudayaan Arya ka India Tengah jeung Kidul nepi ka Singaladipa atanapi Sailan. Ari bangsa Arya teh kacida angkuhna nepi ka bangsa Cejen mah teu dianggap jelema, diasupkeunana oge kana golongan paria. Hina satahap jeung sato. Ku hina-hinana golongan Sudra jeung paria mah teu meunang ngadengekeun ayat weda-weda acan. Di India aya sagolongan jalma anu dina istilah Inggrisna disebut unsignable jeung untouchable. Hartina teu meunang katenjo jeung teu meunang paantel. Golongan kahiji kapaksa liar oge kudu tipeuting susulumputan, sabab lamun parang katenjo ku kasta sejen anu saluhureunana matak kabendon ku dewa, matak ruksak masyarakat. Ari golongan kadua kakara ngadeuketan hiji brahmana anggangna 17 meter oge geus dianggap nganajisan. Komo lamun seug nepi ka ngalangkangan mah geus matak dihukum. Boh ajaran agama, boh larangan naon bae anu jolna tina agama keur golongan ieu mah teu berlaku, lain diistimewakeun tapi da dianggap lain jelema teh. Ngeunaan asal usulna bangsa Arya teh can aya katangtuan anu tetela bae arasupna ka India mah ti Iran. Urang Arya anu dilahirkeun di India disebutna Indo-Arya,
bangsana masih keneh mangrupa bangsa pipindahan atau nomad. Leuwihna ti urang India asli teh ngan dina organisasi tentara, niara kuda, agama, abstrak jeung basa Sangsekerta. Kulitna bodas, nu mata kasta teh dina bangsa Sangsekerta nama disebutna warna. Ieu teh pikeun ngabedakeun maranehanana jeung urang India asli anu kulitna harideung. Nurutkeun panalungtikan panganyarna, urang India pituin teh disebutna bangsa Gon. Anu ayeuna nyebar di jero leuweung India Tengah. Bangsa Gon kasedekeun ku bangsa Dekan. Tah nya bangsa Dekan ieu anu engkena kadeseh ku bangsa Arya teh. Ku urang Arya, bangsa Dekan teh disebutna Anasah. A eueuh, nasah irung, hartina mah eueuh irungan alias demes. Waktu Walmiki nganggit carita Rama Dasarati anu marentah di Ayodhya kira-kira abad ke-15 samemeh Masehi, ieu urang Dekan anu gelede jasana jeung leber wawanen teh teu diitung jelema ieu. Sugriwa jeung sapara kancana anu geus paeh poso nulungan Rama waktu neangan Sinta, kumanehna diasupkeun kana golongan wanara. Memang wanara hartina monyet. Atanapi kaayaan sarupa kieu dina Mahabharata oge aya Kresna jeung Baladewa anu henteu asli Arya diasupkeun kana bangsa naga. Tapi bangsa teh kacida wanianana. Buktina bae karajaan Astina anu dirajaan ku Parikesit sabada Bratayuda digempurna teh ku bangsa naga. Tapi bangsa teh kacida wanianana. Buktina bae kerajaan Astina anu dirajaan ku Parikesit sabada Bratayuda digempurna teh ku bangsa naga. Malah kerajaan Maurya oge anu beh dieu anu diadegkeun ku Chandragupta akina Asoka dilindihan teh ku Basudewa ti bangsa naga. Sacara logika Sugriwa teh pasti manusa, tapi urang Dekan anu galihna sok disebut India asli. Nili kana kaahlianana urang teu kudu cangcaya, piraku monyet boga insinyur. Pantar Anila anu bisa mentaskeun balad bang rebu-rebu ti Jazirah Komering ka Alengka. Sanajan upamana urang embung narima carita Anila nambak laut lantaran teu asup akal, tapi kalah kumaha oge mentaskeun balad rebuan kitu teh lain pagawean monyet. Cenah carana mentas eta mah teu jadi soal. Rek ngojay, rek make kapal layar atawa rek kumaha bae moal ngurangan gengsi jeung keahlian ngatur tentara rebuan kitu. Tur eta teh eueuh baladrama hiji-hiji acan. Jadi tetela timbulna kecap wanara anu diterapkeun ku Sugriwa jeung sapara kancana teh sumber nama keangkuhan bangsa Arya. Kecap Arya ngandung harti jalma mulya atawa cekasar namah menak. Di urang sok dipake gelar bupati atawa patih. Malah kecap Iran oge tina kecap Arya asal nama. Waktu Hitler ngamimitian propaganda Jermanismena, ieu keangkuhan Arya teh dipake salah sahiji pakakas. Ari rantaran lain pedah manehna yakin yen urang Jerman hiji-hijina turunan langsung ti bangsa Arya, tapi didasarkeun kana teori yen basa Sangsekerta teh kaasup kana salah sahiji basa Indo-Jerman. Kulantaran kitu loba anu nganggap yen baheula kungsi aya hiji bangsa anu disebut bangsa Indo-Jerman. Tangtu ieu teori teh didasarkeun kana pamadegan yen nyebarna basa sarua jeung nyebarna bangsa. Ari ciri-ciri bangsa Indo-Jerman teh nyaeta jangkung, buukna perang, irungna mancung jeung panonna biru. Ieu faktor nu opat ku para panulis sajarah Jerman dipake alat politik sarta nyebutkeun yen anu pangreana ngamilik sifat-sifat di luhur teh nya bangsa Jerman. Bangsa Jerman teh Aries, bangsa pinunjul. Pamadegan kitu ku Hitler dipake alat pikeun ngahudangkeun deui bangsana anu geus lesu alatan perang dunia kahiji. Keangkuhan bangsa Arya anu kungsi digambarkeun ku Walmiki dihirupkeun deui di Jerman. Rasa ieu aing pangakangna di Jerman jadi salah sahiji patokan kaum Nazi. Urang Jerman golongan Arya hartina bangsa anu pangmulyana di dunia. Kulantaran kitu kaci ngawasa bangsa nu sejen ceuk Nazi Hitler. Mun urang jujur jeung nganggap yen pangeran mah adil, urang teu kaci narima
anomanisme anu jadi hiji ciri panghina ti hiji bangsa ka bangsa sejen, sanajan urang teu bisa ngarobah pandangan umum jeung carita nu geus aya, tapi sakurang-kurangna urang kudu yakin yen eta carita teh salah. Narima anomanisme hartina urang ngaku yen di dunya aya bangsa anu leuwih punjul, tegasna ari anoman jeung saparakancanna mah bisa jadi nya aya, tapi eta bangsa teh manusa cara urang jeung teu leuwih hina tibatan golongan Arya atawa golongan mana bae. Tamat cenah pamirsa, sakitu cariyos singkat Anoman ieu teh pantennya sejarah Anoman pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.